الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aydan utlubil ilma minal mahdi ila lahdi. Al-hadis. Allahu azim. Wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun hai urang sasarengan panjatkeun puja sareng puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu baratos nasihat ka urang sadayana pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Alhamdulillah urang sadayana dina saah ieu tiasa kukumpulan deui dina acara biasa nyaeta acara talab ilmu. Mudah-mudahan acara ieu sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Oge kajabi teh eta mudah-mudahan urang sadayana wasilah kukumpulan ngayakeun acara talab ilmu ieu sing aya dina taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang baginda alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina para sahabatna wa ka urang sadayana. Mudah-mudahan jaga di yaumil qiyamah urang kami syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tibayun satacana macakeun kana ieu kitab Sima abdi ngadegna dipayun nyuwunkeun hapunten sareng dimaklum tina sadaya kasalahan. Pasti dina macakeun ieu kitab, nerangkeun ieu kitab, pasti aya anu kasinggung, aya anu nyeri kasuat hatena. Hapunten ka para jamaah sadayana, khusus ka para kasepuhan, para bapak-bapak, para santri. Jadi sim abdi hanya upami aya anu kasinggung, aya anu marah, wayahna ulah marah ka abdi. Abdi mah hanya macakeun. Anu nulis nama ieu lain abdi banyak. Jadi ibarat macakeun surat. Ibarat macakeun surat, Mang Zaid anu nulis suratna. Terus ditulis eta surat pikeun Mang Bakar. Tulisanana tulisan Arab. Tulisan Arab dipikeun ka Mang Bakar aya titipan surat.
pas dibuka kumang bakar tulisan Arab teka hartieun kumang bakar aya babaturanna Mang Umar. Coba iya naon ieu aya surat ieu ti Mang Zaid ya bahasa Arab kula mah teu masatran kumaha Mang Umar masatran dia coba dengar pernah bisa ngalewat doang pas dibaca teh ya Mang Umar tangan Mang maca kenal Mang Umar mah orang eusina dari kanan Mang bakar eusina bakar sia teh geus kolot dibacakeun ku Mang Umar gitu surat Mang Zaid itu kabacaan ieu ning Mang maca kedua Mang Umar mah maneh teh geus kolot bakar umur geus 69 tahun leuwih tina jatah itu coba rada daek ngaji kamasi dicorekan kasuat hatena kasinggung hatena tah ulah marah kanu macakeun suratna ya ulah jangan mang macakeun wungkul gitu. Nah kitu deui sim abdi upami keur macakeun jamaah aya anu kasinggung aya anu ka suat wayahna ulah marah ka abdi ya. Hok marah mah kanu nulisna sa nulisna alim ulama teh saha ti Rasulullah teh saha ti Allah hok marah anu ngomong syafaat nanti kami Rasul tentang apa teh model gitunya. Jadi inget mang macakeun wungkul ngan dina macakeun ge pasti seueur kasalahan atapi kakirangan tah begituna nyungkeun dihapunten sami sim abdi di dieu sejak tolak ilmu sasarangan urang belajar ngaos ilmu agama nanti guru-guru urang ti para alim ulama ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapunten upami aya anu pahitna anu urang nyantekeun we obat biasana aya obat mah ya sok pahit-pahit beur-beur teu ngeunah biasana jadi kena obat bae. Para jamaah sadayana para hadirin para kasapuhan anu kusiman dihormati sareng dimuliakeun pastina para jamaah sadayana komo kasapuhan mah langkung paham tina babagan agama apunten pasti ya tina perbedaan ya tina kateranganna ulang sejak talab ilmu bae mangga urang teraskeun kana balagan anu kamari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu usul yadaini ilal mirfaqaini. Can beres nerangkeun fardu wudu. Nyaeta sadayana fardu wudu aya genep. Kahiji kadua kamari parantos ayeuna tinggal katilu naon sih fardu wudu anu nomor katilu asali suka suyadani ila mirfaqaini ari fardu wudu anu nomor katilu nyaeta ngumbah leungeun dua ila mirfaqaini nepi kana siku duanana. Dan jadi ieu perkara wajib anu nalika urang wudu kudu teu meunang henteu berarti aya fardu mah. Eta panangan kedah dikumbah sampikeun dikumbahna sampikeun siku batasna. Jadi teu asal-asalan tak asal-asalan ngumbah panangan we aya praktek-praktekna sampai siku sunahna nyaeta katuhu heula sunah katuhu heula sampikeun siku sunahna dileuwihan tina siku ulah sampai teu nepi kana siku awas
dina wuduna teu sah, dina salatna ge pasti teu sah. Gitu. Bisi urang ngaludu ngangge panangan acup lengan tanganna sempit atau nabi leutik pas di kelintingkeun kitu nya ngeus batas batang panangan unggul teu nepi dikumbah nu aya bae anu teu kabuka. Nah eta upami teu nepi kana siku nya teu sah wuduna salat ge teu sah nang capena unggul. Jadi kudu sampai sikut. Sunahna nyaeta katuh heula. Terus kenca. Kumaha lamun kenca heula? Wuduna mah sah bae, nu penting panangan kakumbah. Panangan kakumbah. Sanaos kenca heula kakumbah kan terus katuh. Nah, sah bae wuduna mah cuma makro wuduna mah sah. Tah jadi aya perkara-perkara anggota wudu anu anggotana dua, aya anu ngubahna sunah katuh heula terus kenca hiji-hiji, aya anu sunahna barang eta anggota dua teh. Di antarana nyaeta panangan mah sunahna nyaeta hiji-hiji, nyaeta balik katuh heula karang kenca. Terus ar-rabi'u masu syai'in min basyaratir rasi aw sya'rin fi hadihi. Tos eta fardu wudu anu katilu anu kaopat nyaeta fardu wudu nu nomor kaopat ngusap perkara anu aya dina kulit sirah. Naon bae eta mah? Jadi sanes rambutna, sanes kuukna, naon bae sanajan dina sirah teu aya rambut, aya naon dina sirah? Aya kutil diusap kutilna. Tapi galibna anu jadi nu aya dina sirah teh buuk, berarti usap we buuk nu aya dina sirah. Kumaha lamun teu aya buukan, apakah ulah diusap eta sirah dilewat kana cepil? Teu sah. Usap bae nu aya dina sirah sanajan teu aya bukan usap bae sirah. Jadi sanes usap rambut. Ari aya rambut dina sirah rambutna. Wajibna nyaeta saeutik. Wajibna saeutik asal kakumbah bae eta rambut. Atanapi sirah diusap. Sunahna nyaeta sadaya rambut sadaya sirah. Sunah. Kulit naon bae atanapi aw sya'rin atawa buuk anu aya dina sirah buukna nyaeta diusap. Goslu jeung mashu. Nah, upami goslu mah jadi kedah dikocorkeun caina. Ya, caina ngocor, dikumbah. Ya, cai ngumbah kana panangan goslu. Tapi upami mashu mah cukup nyaeta diusap ku cai. Urang nyepeng cai cukup. Ya, diusap bae, diusap. Ya terkedah dikumbah, upami dikumbah mah kan ngangge cai gitu nya, sagayu dikumbah terkedah gitu. Hanya wajib diusap. Beda di lawan lagi mashu sareng ghusl. Upami mashu mah cekap nyaeta diusap bae ku cai. Terkedah dikumbah. Upami dikumbah mah otomatis make cai nya. Make cai datang kana sirah. Henteu kan. Bihadihi anu aya dina batas sirah. Mana anu aya batas sirah cek kamari nyaeta tempat jadina rambut galib-galibna. Anu galib tadi dieu nya galib di dieu sajade eta sirah disebutna. Upami aya anu teu galib jadina rambut semet kieu aya dadina diburi di tengah-tengah kieu. Jadi anu diusapna dan usapna cukup sanajan sirah dina ieu tapi ngusapna dina masuk kana batas sirah di dieu teu naon sanajan rambut anu aya jadi nu jadi dina kulit sirah henteu kausap tapi kausap batas sirah eta tempat dina rambut anu galib-galibna ieu. Al-khamisu ghuslu rijlaini tah di dieu kok
langsung kana ngumbah suku duanana ari eta cepil. Tah eta cepil berarti sunnah kita kalabatkeun kana fardu. Tapi kurang sunnah di kumbah bae eta cepil. Eta cepil aya hiji aya dua anggota wudu. Sami bae anggota wudu anu sunnah. Eta di antarana cepil telinga. Aya hiji aya dua. Aya hiji aya dua. Ada dua. Tak kira-kira eta setiap anggota wudu baik anu sunnah dikumbah maupun anu wajib dikumbahna cek tadi aya anu sunnahna katuh heula hiji-hiji terus kenca aya anu sunnahna bareng. Kira-kira ieu cepil ya sunnahna katuh heula nya apakah kenca katuh heula terus kenca apakah bareng biasa. Nah apakah ya katuh kenca anu bolak-balik kitu tah telinga anu bolak-balik kitu tah jadi macam-macamnya ayo urang kudu sesuai jeung aturan tuturkeun eta laku lampah Kanjeng Nabi sok kumaha gitu tah aya anu tiasa ngahadekeun mangga anu gaduh kakawasaan pikeun ngahadekeun teu timbul fitnah kitu nya mangga hadekeun bejaan aya. Jadi ketika ngombah telinga ya walaupun sunnah eta ngomongna ka dieu gitu nya bolak-balik kitu teu puguh katuh kenca. Tah jadi upami ngumbah telinga mah sunnahna bareng sunnahna bareng. Tapi sanaos teu bareng ge tapi dikumah eta telinga kenging bae kasunahan ketika wudu ngumbah cepil ngumbah telinga kenging. Cuman kenging ganjaran ngumbahna bareng. Aya nu katuh kadang-kadang ibu-ibu tah nya sok betul terus kenca. Bejakeun sunnahna bareng. Anu kalimanya eta qaslu rijlaini fardu wudu anu nomor kalima ngumbah suku dua ma'al ka'baini serta memuncangan dua dana. Jadi sami anggota wudu salah satunya nyaeta kaki. Ya aya dua kaki urang eta sunnahna nyaeta katuh heula hiji-hiji nyaeta dahulukan katuh terus kenca. Lamun barang ripuh bisa diuk urang wuduna lamun disunahkeun ngumbah kaki sunnahna bareng diuk urang ya. Jadi gitu. Ayo orang emutan mana anu sunnahna bareng sebab anggota wudu ieu baik anggota wudu anu fardu maupun anggota wudu anu sunnah eta aya anu anggotana dua mana ya. Seperti panangan dampal panangan tah sunnahna ya, dampal panangan kan dua sunnahna bareng gitu kan. Terus mulut mah hiji ya, hiji. Terus mulut hidung tah hidung sabaraha hiji tapi lubangna do bukan sunnah nama sanes dikumbah eta hidung teh hidung ieu sanes dicuci sunnahna tapi istinsyak bahasana sanes goslu benten maknana nya. Jadi hartina ngingseut cai ing cungur bang cing eta namanya. Hartina kudu ketika cai datang diingseut diserot gitu nya supaya nyerang kudu sampai itu sanes goslu. Tah eta kumaha melubang bulu lubang hidung aya dua apakah hiji-hiji heula katuh heula gitu. Dan rada di istinsyak rada dikenyot gitu nya. Bisi kasegrek cenah gua eta supaya kitu nyerang obat eta obat lieur lamun keur lieur insyaallah jaga emang praktekna kada kitu bahasana istinsyak sanes ghuslul anfinya jadi sanes dikumbah hidung teh sanes jadi kada dikenyot kitu ke hidung saeutik we asal kitu dah saeutik bae eta bisa kalabasan boga ukuran tah eta lubang hidung dua sunnahna barang istinsyak sami lain pula urang hiji-hiji sunnahna katuh heula katuh heula has barang bahkan sunnahna ketika berkumur sareng istinsyak sunnahna barang ketika cai nyampe kana
mulut berkumur sabari nyerot gitu ta. Sunah barang ya ta. Kan orang mah masih kena dipisahkan ya, berkumur heula kan. Kumur heula terus hidung. Sunah deui barang antara berkumur sareng istinsyaq. Barang bae ya. Barang berkumur sareng istinsyaq dicandak cair terus berkumur sambil diserot. Nah, gitu ta. Barang sunnah nah. Punten pasti seueur perbedaan ya, ieu mah pengalaman dina kitab. Kami baca mangga eta mah bade dipraktekkeun atuh henteu teu naon eta perkara sunnah. Tapi upami perkara wajib mah wajib dipraktekkeun sanajan beda. Berarti salah. Tapi mungkin abdi nu salah ngaranna tapi fardu wudu mah kedah dilaraskeun. Sanaos beda adina sunah mah terjadi masalah gitu ya, yang penting dina fardu. Upami dina fardu mah kedah dilaraskeun, kedah diadekeun. Kapungkur mah kaina piwarangan ngubah pandangan atuh sareng keca teu terang yen ngubah pandangan teh kedah sampai sikut gitu ya. Pas nguping ayeuna sampai sikut. Kami mah asal ngubah pandangan bae gitu ya. Asal ngubah bae gitu ya. Jara rasa kalau sampai sikut gitu tuh. Tah eta mah kedah. Tong tutul katutuluyan kitu bae tidak masalah. Fardu mah sebab itulah teu sah. Ari sunah mah kajeun pedah makruh wungkul teu kenging pahala kasunahan. Tetep upami wudu nama sah bae. Nu penting kudu aya anu bener perkara fardu wudu. Di antarana niatna bareng jeung ngumbah beungeut, kedua terus ngumbah pandangan berikut kanan sareng kiri terus musab sirah atanapi perkanan lain dina sirah sareng eta nu kalima ngumbah suku sampai wajib wong ghuslu jami badanihi ma'a niyati rafil janabah. Maka wajib wong apa ngumbah sakabeh badane wong serta niat ngilangakeun junub. Tah ayeuna saat teu acan atanapi samemeh nerangkeun kana junub nyatana gaduh hadas besar. Jadi dina masalah ngalaudo oge di samping urang farduna cukup dina wudu niat wudu barang ngumbah banget terus pandangan terus sirah kaki. Nah, jadi anggota anu wajib dikumbah mah opat dina wudu wajib mah. Opat bisa orang buru-buru atau bisa tinggalin kamana bae langsung karena keran nyandak cai langsung ngumbah banget bari niat ngumbah banget bari niat dua pandangan. Jadi anu dikumbah cuma 4 anggota wajah, pandangan, sirah ya sirah tapi rambut wajibna sirah kaki itu nya eta wajib mah singkatkan upami urang keur buru-buru teu nadaon sah wudu. Tah jadi perlu diperhatikan deui ketika orang wudu memeh wudu perhatikan dina anggota badan orang bisi aya perkara anu ngahalangan kana datangna cai kana anggota wudu. Ya, seperti mana seueur seperti cet atanapi getah eta henteu sah. Lamun dina pandangan urang aya cet anu ngahalangan datangna cai kana kulit eta henteu sah. Jadi kudu bener-bener diperhatikeun urang ditinggalian anggota badan urang wudu terutama tina pandangan tina kaki terutamanya. Nah, bisi aya cet anu teu tembus eta cai kana kulit. Ketika orang beres salat pas beres urang katingali aya eta kumaha? Katingali aya cet bahkan cetna ieu cet kayu ya anu dipastikan tembus teu kira-kira eta kana kulit teh nya tah eta kumaha salatna nya henteu lamun kanyahoan mah gitu nya lamun kanyahoan mah sabere salat urang itu tah wajib urang wudu deui dikerik wudu deui eta salat tohor tadi teu sah lamun kanyahoan. Tapi lamun teu kanyahoan mah sabenerna mah aya
eta tadi ge ku malaikat mah katempo nyahoon Allah ge terangeun mah malaikat tapi sampaikeun beres teu kanyahoan sampaikeun ka pudar deui sampai ila yaumil kiamah be terang gitu nya tapi mun katingali mah cik malaikat anu ningali gitu nya umpamana teu naon teh masalah terang ieu teh apa gitu seperti orang di payon ya teu dibejaan makana wajib kabejaan buku eta samping bolong dina pas pingping katingali warna kulitna ya katingali kuno tiburi pan otomatis kebuka aurat eta teu nyaho sampikeun anggeus deui salat sampikeun kebalik deui atuh geus benteu teu nyaho padahal eta yakin cuk nu diburi eta itu nya kebuka aurat eta batal cuk batalan wudu mah mun pedah teu terang ila yaumil kiamah tapi lamun terang mah sanajan tos beres salat aya nu ngabejaan gitu nya tah wajib balik di teu sah karena penyakit eta anu ngabejaan ai bangsi mah warnanya seperti cat tembok tah eta mah warna kira-kira eta ngerep gitu tah anggelan kieu gitunya di antara deui nya eta dina anggota wudu urang ye baik tina panangan maupun tina kaki lau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara duha wajaba qalbuha lamun aya cucuk dina suku urang memeh wudu ya lamun aya cucuk dina suku urang terus eta cucuk dina suku nya wa dhahara duha satengahna saparona ebreh henteu nancep tapi aya ngolol kumaha eta atanapi ku beling atanapi ku cucuk ti dieu mah syaukatun contona cucuk aya anu nojos kana suku urang terus eta cucuk saparo ebreh artina ngolol saparo di nancep ka jero eta kumaha lamun rek wudu wajib qalbuha maka wajib dicabut eta mun arek wudu geus dicabut wa qasu mahaluha kumbah bari wudu gitu. Jadi supaya asup supaya urut eta cucuk teh supaya kumbah karena ulah disatkeun jadi janjeri lah dicekekeun we kurang diantepkeun we kuku pada halaman ngolol eta cucuk teh urang salat jengke ngalah wudu eta wajib dikumaha lamun urang ngalah wudu cucuk henteu dicabut anu ngolol teh saparo nancep saparo ngolol wajib qalbuha maka wajib dicabut ulah jeri ya sampai ke salat jengke wudu ge jengke aya cucuk gitu berarti eta wajib dicabut terus kumbah suku bari ngalah wudu kumaha lamun teu dicabut nah eta henteu sah berarti teh wajib dicabut lamun teu dicabut teu sah wuduna urang ngalah wudu dina suku urang aya cucuk ngolol teu dicabut ngalah wudu urang kakumbah henteu sah sebab eta kahalangan ku cucuk kulit anu katojos teh ku cucuk ka jero eta kahalangan cai moal asup makanya wajib dikumbah wajib dicabut eta cucuk ketika arek wudu nu aya dina suku urang nah sebab li anahu soro fi hukmi zahir nu mantap wajib dicabut ketika arek wudu eta cucuk nu aya dina suku urang sebab eta cucuk kaasupkeun hukum dohir ya. Hukum dohir perkara luar ayeuna kumaha fa inis tatarat mangka lamun katutupan kulaha sakabeh syaukah sorot semangka dadi ieu syaukah fi hukmil batin ikut tetep di dalam hukum kang batin
Tapi lamun eta cucuk nancep atanapi asup sakabehna ya, sakabeh teu aya anu ngolol keluar, sakabehna cucuk ya. Sorot fi hukmil batin, maka eta mah dihukuman jero. Jadi tenang tadi cabut ya hari bebes maka jero itu nya urang wudu bae gitu tah. Sakayanya dina cukurangnya cucuknya ngolol dan cucuk tah. Lamun ngolol satana ngolol eta mun rek wudu wajib dicabut di alam. Tapi lamun teu ngolol ka jero nancep eta mah hukumna batin teu naon kitu. Atanapi beuling, beuling upami eta beuling katingali ngolol eta wajib dicabut. Tapi upami di jero mah beuling di jero tah geus teu kudu hayang beunang eta beuling geus geura wudu bae eta hukumna batin kitu eta hukum beceuk ti dieu. Seueur perkara-perkara masalah wudunya. Fayasihu wudu'uhu walau tanpa fi rajulin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi malam taqiq fa in tashaqqaq wajaba ghuslu batinihi malam yartaqi. Maka sah wuduna eta jalma ketika eta cucuk ada nabi beuling nya eta henteu ngolol, jadi asup ka jero suku urang teu sah we wuduna sebab eta mah dihukuman batal. Ayeuna dina masalah cenang melentung walau tanpa fi rajulin au ghairihi, lamun melentung atanapi nyenang ya fi rajulin dina suku au ghairi atau dina salian suku dina panangan nyenang eta mah sok aya melentung teh nya melentung nyenang atawa itu nya melentung eta kumaha eta otomatis lamun melentung ya otomatis eta kulit ya eta kulit aya anu kopong di jero. Eta kumaha urang lamun rek wudu lam yajib ghuslu batini, maka eta mah teu wajib ngumbah kulit nu aya di jero cenah. Ya, ai urang biasa tah sok naon teh. Lamun papanasan pama teh budak ngorat apa muda main bola dina ubin futsal panas poe kuresep habab bae pake sepatu ge nya. Tah pas geus kitu balik main bola futsal di proyek tah ngoplok melentung tah kumaha tah lamun rek wudu eta teu wajib ya hartina dibeset gitu nya dibeset dikumbah jelona teu wajib. Lamun can betus mah ayeuna kumaha malam yasta selagi semasih eta can pecah cenang teh ya kumaha lamun geus pecah hartina kempes otomatis aya anu bolong otomatis pecah be nya upami melentung eta can pecah tapi lamun geus kempes eta otomatis pecah eta mah lamun geus kempes ya ngariwet eta mah maka lamun pecah wajib ghuslu batini maka wajib dikumbah jerona selama can rapat gitunya can rapat lamun dipelengehkeun teh mah nya bekeh eta wajib jahit ayeuna seperti eta ngoplok geus pecah geus peot otomatis eta wajib eta dibuka disobekeun supaya cai asup ka jero pan urang mah peurih bae peurih nya padahal eta cenang upami tos pecah kempes tanya eta kulit eta nempel teh eta wajib urang dibukakeun eta kulit tadi dibuka supaya cai asup ka jero. Berapa tilok pan eta? Tilok dikituan eta cenang urang teh nya melentung sasangaleun tah. Sasangaleun nya suku teh tah. Upami can pecah na eta teh wajib, tapi lamun pecah kempes
eta wajib eta disobekeun supaya cai asup ka jero eta dina wudu kayak gitu. Nah, pemuda biasanya tak dina sampean tak dina suku tak sok main bola atau boga modal boga sepatu sok ngoplok atau ngoplok gede tah. Nah, ari can pecah mah teu naon kalau wudu teh. Tapi lamun geus pecah kempes, awas eta cai kudu asup ka jero. Kumaha carana? Ya, atuh disobekeun, dibukakeun ketika wudu. Nah gitu, cek ieu keterangan dina masalah cenah jeung cucu ketika urang wudu. Nah, orang teraskeun deui nyaeta kana hukum junub. Wa in kana alaihi janabatun. Lamun jalma junub boga hadas gede ku sebab jima. Atawa teu jima tapi junubna au khuruji maniyin. Binaumin atawa junubna sabab keluar mani ya, keur sare ngimpi itu nya. Awali atawa keluar manina ku salian keur ngimpi atawa keur junub. Ya. Aya atawa keluar manina lain ku sabab jima dipangajikan can boga. Atanapi boga junubna lain ku salian keluar mani keur sare. Aya lalaki ngahayal budak. Ya. Beak samburiji. Jimah henteu teu boga pamajikan. Terus keluar manina keur sare henteu ngaring ieu mah nyaring. Gitu ya. Boga junub. Aneh. Atuh eta. Keur gagaro atul kangeunaan ieu. Keluar lain ciki mah ya cai kiih mah teu ngeunaheun keluar tapi eta mah cai mah ngeunaheun cenah ge bukannya lah dong teh pengalaman bae kalau orang ngeunaheun ya jadi aya ciri-cirina cai mani jiwani jimadi ciri-ciri di antarana ciri cai mani eta supaya urang ngahukuman bahwa ieu teh cai mani hiji keluarna peureumbeunta hartina ngeunah pelem ya. Anu kadua nyaeta nyeblok kencang gitu ya. Dapun jeung peperangan mah eta kalengan teu perang gitu. Udah gitu tah eta kumaha? Tah eta mah lazimahu qasdu jami badanihi maniyati rabbil janabati. Lamun ngarasa boga junub hadas gede eta wajib ngumbah sakabeh badana bari niat ngilangkeun junub. Nah, ari junub ya upami ngarasa gaduh junub eta mah wajib sakabeh badan kudu dikumbah bari niat. Makana cukup fardu adus, fardu mandi besar eta dua. Cukup hiji ngumbah sakabeh badan ku cai nu kadua niat ngilangkeun hadas gede atawa niat mandi ngilangkeun junub gitu nya boga hadas gede eta cukup mendua doang fardu junub mah fardu adus mah mendua hiji eta niat nu kadua ngaratakeun cai kana sakabeh badan. Ari fardu wudu mah cek tadi genep niat ngumbah banget panangan sirah kaki jeung tarjih. Oh, itu. Terus kumaha eta apakah wajib tarjih henteu dina adus pan dina wudu mah wajib tartibnya dina anggahota anu wajib dikumbah keur wudu eta kan wajib tartib artina kudu nu dikumbah eta beungeut heula wudu mah pandangan terus sila tartib kudu kitu teu meunang asal-asalan. Kumaha lamun dina adus ngumbah sakabeh badan ku cai apakah wajib tartib henteu nu penting eta badan kakumbah kabeh disertai niat ilang hadas gede arek tina suku heula tah
arek tak heula tah. Ya. Nu penting pas ya, pas umbah pas mandi niatan bahwa mandi ieu ya, mandi junub gitu nya. Ya cukup tak heula tah terus kali itu nah. Kabeh tapi na basuh. Itu naon? Ngan ilaharna urang mah nyaeta sunah jangan katuh heula. Duka eta masalah kesunahan macan kapanggih urang kieu. Jadi biasana urang mah nya tina kepala heula tilu. Hartina najan teu tina kepala heula ge, artina suku heula tah manjur suku kitu nya diniatan jadi tah. Urang mandi junub teh ya mulai tiris saeutik ti handap heula. Bahkan ceuk kasehatan eta lamun mandi ya ti handap heula saeutik di baju. Ulah langsung tina kepala ka handap. Pernah maca gitu nya duka tapi ya upami ibad urang. Jadi supaya saeutik ya. Hawa panas eta saeutik naik kaluhur kabuang gitu lamun urang mandi teh tina manjur bawah heula bawah terus perut terus tak tarak mah jadi kena kabuang gitu. Tapi lamun diguyur ti dieu gitu nya teu kamari. Tah jadi janten bae teu wajib tartib dina adus mah. Henteu wajib tartib. Nek palabah mana bae urang ngumbah badan junub bilang harus gede ya. Yang penting urang kadu niat, kadu tujuan ye mandi ieu teh ya. Lain mandi sembarang mandi. Ya itu. Niatan mandi ieu teh nyata mandi bilang hadas gede, mandi junub. Niat itu tujuan urang. Beda urang ujung mandi arek ka kantor, arek gawe, arek sakola, arek ka mana. Nya sanajan baseuh badan urang tapi henteu niat-niatan hadas gede kan eta mandi biasa tah. Tapi aya mandi junub mah kedah diniatan. Lah seperti mandi arek ka kantor arek padahal mah keruwengi boga gitu. Tapi biasa mandi teu boga niat ilakan hadas gede junub. Mandi biasa arek ka kantor normal. Tah eta teu sah. Kudu boga niat gitu. Yen mandi nu teh mandi junub ilakan hadas gede. Sanaos baseuh tapi teu aya niat. Atanapi lamun di Cigede teh mah tajluk boga hadas gede tah cukup mun anu kakumbah eta awaknya tina handap heula lain ti luhur heula. Ya niatan bae awe nek mandi ya tajluk mandi na ieu eta pas cai datang gitu tajluk urang tungtung ramok suku kana cai gitu niatan bae kitu nya awe terus hadasin hadas gede. Jadi eta mereka teh handap heula cai teh nya. Jadi ngeunah bisa gitu mah mancat ya geus saaduk gitu. Jadi ya badanna kakumbah kabeh niatna aya gitu. Jadi teu wajib tartib dina adus mah. Jadi rukunna farduna ngadua hiji fardu adus mah niat artina niat ilakeun hadas gede atanapi ngilakeun junub sebab tadi tia jima atanapi keluar mani atawa sebab ngimpi atawa keluar mani teu sebab ngimpi gitu dipaksa ku budak direnjang gitu nya. Coba sih sebalik jadi sebenarnya dak eta wajib adus. Ngimpi mah lain ngimpi gitu. Tapi lagi tetap eta kudu adus sebab arek salat. Pas salat eta kudu suci bersih tina hadas baik hadas leutik maupun hadas gede. Ada hadas leutik cukup ku wudu. Najan teu baseuh ge urang sakabeh badan wudu mah. Eta doang farduna. Wa yudu al khariji minal quburi awi duburi ala makana. Jeung ketika urang wudu sing hade aya anu ngabatalkeun kana wudu. Mana eta batal wudu ku sabab aya anu kaluar tina kubul. Naon kubul? Kubul eta larangan urang. Naon bae eta mah? Rek anu galib na tah nu kaluar nya eta air kencing batal. Atanapi naon bae selain air kencing, naon bae aya anu kaluar tina kubul eta batal. Awi duburi atawa aya anu kaluar tina dubur palawangan belah tukang BAB atau napi buang angin anu kaluar sanajan
teu aya rupaan, namun keluar angin teu aya rupaan atau koma aya rupaan mah batal. Nah, batal. Kumaha lamun asa-asa batal tah henteu, tapi yakin boga wudu gitu, ngalah wudu. Aing mah tapi aya wudu mah yakin boga wudu tadi ngalah wudu inget, mbah banget inget, mbah inget bae tapi dina batal mamang ya tadi mual teu tadi batal teu jeung pamajikan batal teu. Tak ulah lamun mamang gitu antara pembatalan wudu dina pembatalan wudu ya eta hukuman ku urang yen urang teh boga wudu. Gitu nya. Ulah malu deui capek urang. Kabul jeung mamang teu yakin teu kapanggih yakina yen batal atuh teruskeun bae salat. Seperti orang kalau wudu di imah. Yakin kalau wudu di imah di kamar mandi. Terus memeh ka masjid, biasa ngobrol jeung pamajikan. Nitip pamajikan lamun ka masjid mulai anu terus di mana duitna atau gitu. Pas di jalan teh ya, mang teh yakin tapi na teu kapanggih yakin yen patapal kulit. Hartina teu yakin batal wudu. Teu kapanggih yakin mang asa-asa. Tau ulah loba mikir hukuman kurang ya asal lagi orang boga wudu asal lagi. Namang dina masalah pembatalan wudu. Nah, jadi al yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan eta tidak bisa tergeserkan, tidak bisa terkalahkan ku keraguan-raguan. Keyakinan mah. Tapi ada yakin mah yakin bener. Nyabak atawa muak, yakin. Orang yakin iya, atau mana kalau dulu ya yakin mah. Gitu. Ayeuna mang-mangna, ya terkadang mang-mangna dina wudu encan ya, biasa lagi wudu gitunya. Tapi ieu mah asa-asa encan, wudu encan, ulah dihukuman geus, ulah teknuna, asal lagi encan. Nah, lamun wudu lamun mang-mangna raguna di imah teh datang ka masjid teh biasana ge sok wudu kitu nya. Ngeun imah teh yakin wuduna. Ya. Biasana sok wudu di imah, biasa sok wudu. Ngeun ieu mah ya, sanarieu ieu mah. Asa-asa kitu, teu yakin wuduna. Datang di masjid teh sabari anca-anca, bari mikiran ngahulang kitu nya. Wudu, encan lah dihukum mah geus. Ulah encan berarti. Jadi candak asal wudu encan asal lagi encan gitu ya. Berarti encan wudu deui di masjid. Tapi lamun mang-mangna batang teu asalna lagi boga wudu candak asal berarti hukuman urang boga wudu. Kitu nya. Mas ulah dihesekeun hukum mah. Perkara mang-mang mah buang jauh-jauh. Perkara mang-mang mah. Wa yaqidul wudu'a aidan zawalul aqli jeung batal wudu. Awas urang pembatalan wudu perlu diperhatikan sebab salat eta tergantung tina wudu urang. Senajan ukuran salatna sah cukup syarat jeung rukuna pembatalanana kitu dina salat ukuranna sah. Tapi dina wuduna teu sah kitu nya teu bener teu sah tanapi aya nu batal salat lagi teu sah. Senajan bukti orang migawe salat 4 rakaat tapi di akhirat eta dohor 4 rakaat teu aya. Artina dina wuduna ge kitu nya. Terus mudah-mudahan ibadah orang, salat orang, kapanggih urang jaga aya salat orang sah artinya sesuai syarat dan rukun jeung ilmuna. Jeung batal wudu, jeung deui batal wudu kusabab zawalul aqli binaumin kusabab sare. Leungit akalna ku sebab sare atau leungit akalna awrehe salian ku sare ya leungit akalna atawa edan eta batal urang boga wudu maghrib terus yasinan 10 menit keneh ka isya ketengan artina ilang akal teh kumaha ilang akal atuh sare kere hilang akal kan harusnya hilang akalna kerulit gambar keribu gambar tapi sarena hilang akalna kusebab sarena anu tetep birit nah tapi lamun tetep mah birit
sampaikan ngimpi kadieu-kadieu yakin sare tibra tapi pas udang teh posisi tetap biritna eta mah teu batal salat bae. Tapi lamun sare na ngedeng mah hilang akal gitunya. Itu batal seperti si Abdi kamari matos Jumat langsung dugsek bae tah. Pasti boga wudu ya. Boga wudu pasti can batal boga wudu. Sare ngagoler. Pas udang teh not asar. Langsung ada kembali ya. Ada kekemuhula gitu nya teu ngalaur jeung bisi. Nanti bisi kabihalan ka iman. Ada dombe ka iman. Telat ka iman ya. Kamera roh ka iman mah telat tega. Pas datang suntik. Udang sare enggak preman telat ka iman. Tah kitu sare hilang akal harta hilang akal eta sare lamun diledek teh mah dihina diledek ya jelema nu cager mah barang beureum jeung bae tanpa seurik kieu sare dipereupan ge kitu nya dibere ieu dibere itu janu akalna sehat mah daek dibere ieu itu nu hilang akal ai hudang mah atuh cager hudang mah nu mantap disebut hilang akal eta sare nya teu sadar. Tersadar dikukumakan ya tersadar sare ya. Nah, tersadar akal nah. Tersadar. Sare ieu saya sare ya tidak ya teh batal. Lamun sarena teu tetep biritna kayani ngagoleh. Nah jadi yakin tadi boga wudu tuh, yakin boga wudu can batal mata Jumat langsung sare deh. Tapi sare pas udang teh ta eta mah ulah sholat, ulah langsung sholat, wudu ulah yakin batal. Atau salian ku sare ilang akalna edan. Gitu. Stres. Ila nama wakilin makada tuhum minal ardi kecuali henteu batal. Anu ilang akal ku sebab sare na anu tetep biritna tina bumi. Wa yantaqidul wudu'a asul kubulal adami wallahu a'lam bishawab. Rupina sakieu bae biasa disampaikan punten tina sadaya kasalahan sareng kekiranganna ka para jamaah sadayana khusus kepada kasapuhan pasti para jamaah sadayana langkung pengalaman tina masalah wudu ya ieu mah coba ngaoskeun kita aya di dia ya orang tutup baik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nangkung utama ibu bahasa kedimah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin alhamdulillahil alamin alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu bil baqi ya masjidil mu'adzam sultan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi